baru dah. Ulah simpang lolong bae. Silakan ya saya ya. Ya. Urusan saya, tapi saya harus dikerjakan. Siap. Oke. Ya, persyaratan surat-surat cukup ya. Walaupun tidak baca aku saya, tapi cukup. Memenuhi syarat. 2 lembar soalnya ya. Enak mah lah. Oke lah, selamat entenya. Selamat bergabung di koalisi Solidaritas Preman Indonesia. Macamnya alam dunia ngenahin aman preman teh nya. Makanya sih ya kudu bersyukur ya bawa cecekas aing. Geus mang babaturan aing, nu sakti mandraguna geus mah guru aing dijamin lah moal aya deui preman nu wanian ka warung ieu mah. Benernya cepet patahnya di atas langit masih kena econg cicit tah. Nah maksud sih ya ngomong kitu. Atuh bener pancen cikarak boga ilmu sakitu doang geula geus sombongna alabatan. Coba kumaha eta ya mencece dibantai balik. Preman ngisi ilmu deui kumaha coba. Sieun aing mah dijamin ayeuna mah moal aya nu wanian ka aing, mun eta mah dikede ku aing. Wow. Kok teu mau galong cece aing sombongna alabatan. Goblok ge saya lunjak ka aing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke barudak, seperti biasa urang kumpul deui secara utuh dalam koalisi. Selamat datang ka Jody Elektro sebagai anggota baru koalisi Solidaritas Preman Indonesia. Ya. Ayeuna evaluasi minggu kamari penghasilan urang mengalami penurunan. Maka nanti itu urang ayeuna berupaya pikeun ningkatkeun alias naikkeun penghasilan urang. Siap? Siap. Oke. Sebelum urang liar alias aktivitas, ku saya bakal dibagi tugas masing-masing. Ente gel seperti biasa palak memalak warung. Siap, Kang. Ente wayahna nya training heula ieu anggota urang anu anyar Jody. Siap, Kang. Nya ente duaan bejig jeung acan wayahna di dieu heula. Siap, Kang. Oke, aya masalah anu dibicarakeun ke saya. Oke. Siap. Tanpa perintah, ya kan, bubar barisan jalan. Siap. Kira dari ukala, dari uk. Weh, kemana di ukala ini bicarakan ke saya? Andai, Kang. Nah, orang tadi di helan, Kang. Yalah, ya, aya masalah nu bicarakeun ke saya sebenarnya. Kamari, ya. Aya budak minta tolong ke saya. Ente waktu operasi, dalam operasi ente metik barang berupa putih ke motor. Ayo merekna mentinya hos saya ge lah ditanyakeun warnana putih eta motor. Oh, nu kamari motor butut teh tadi kan laku-laku tah. Nu kurang jelema dikisrukeun ka ruyuk. Mewek aduga-adugan. Terus ngomong-ngomong eta barang geus cair can. Boro-boro cair. Barang butut gitu. Laku Beli ku karena ge duit. di kilo ge mau laku. Ayeuna di mana itu tunduna? Aya di turuban ku ayakan. Oh gitu. Ayeuna lamun memang eta motor ekeneh can cair wayahna bawa ku ente ka dieu karena eta nu bogana minta tulung ka saya. Apabila eta barang aya, saya bisa nguruskeun eta budak ngajaminkeun duit 1000 alias 1 juta ka saya. Bener ya? Ai masalah bener jeung henteu mah atuh urang buktikeun bae keng saya barangna teu bener mah alungkeun bae urang ke empang
Bahaya moal ka urang kena. Ai masalah bahaya jeung teu bahaya nama saya geus komitmen jeung manehna. Apabila komitmen manehna keluar tina perjanjian atuh kumaha bae pan urang mah preman di Bajina urang mah pancingan doang. henteu lah pokona mah tenang bae saya geus asa komitmen jeung manehna. Debek kuku polisi mah urang. Eta mah urusan nomor 2 lah, kos lain pemain bae. Penggeura bae barangna ka dieu. Cokot mah. Aing segera berangkat ka ditu. Ulah ragu-ragu geus, segera berangkat ka ditu. Mumpung panjang kene waktu. Lah poho tah mun cair ya. Aing masalah cair mah urusan duit mah, pokokna mah nyaho lah. Ente boga hobi, saya boga hobi. Ente hayang indahoy, saya dia hayang bucin. Pedut. Atuh tenang wae. Kana duit be araraus dasar cari bulan. Jadi kieu dina ilu berkoalisi dina perpalakan KIJ kudu galak Siap. jeung percaya diri. Kadua urang kudu boga patokan naon lamun per warung goceng, lamun leuwih ti goceng tarima. Tapi lamun leuwih ti 100.000 ulah ditarima soalna urang boga patokan minimal goceng per warung. Oh, siap oh gitu atuh. Ulah siap-siap nyaho teu. Nyaho. Coba sebutkeun naon-naon. Pokoknya mah di perwarungan kahiji urang kudu percaya diri, Ya, kedua setiap malak urang minimal goceng. Ya. Amun leuwih ti goceng urang tarima, tapi amun 100.000 kaluhur ulah ditarima. nah. Oke, bagus. Enak tuh, aya warung. Coba jajal palak ya. Oh, atuh siapa gitu mah? Geus coba nyaho beng mah. Aduh, iya datang-datang pemajikan ka mana teuing di Dubai. Geus sanggera blam-blam teu geura datang. Ka mana teuing teu ditelepon teu diangkat. Ieu teu eueuh teu bae. Sorangan bae. Geudeung Cang. Mampir heula ka mana? Emang neng aing nih Sama laju bae. Kangen aing dah kayak nyele senyumna jeung demplona. Kangen sama kebiasaan. Wis ulah ganeng hayo. Assalamualaikum. Jang. Waalaikumsalam. Mang, kaboga aing eueuh nengesan. Aya naon sia ka dieu? Eta kudu minta sumbangan ka mah. Polo, kana. Kaboga aing nengesan eueuh. Eueuh anak aing mah kuliah. Mang, yang ngaku tukang maraban lauk doang aja ngepel. Bukan aku aing mah. Sia ditanaon ka dieu. Eta sebegini. Kaboga aing. Pan ku aing geus dimijakeun anak aing kuliah. Kepercaya aing mah. Anak mah geulis mah bapana dong kieu dong teke budug bae. Sia ngalunjak ka aing. Jaga sia. Gilang, gimana sih jelema? Gilang, Naon ciceu naon? tadi ge, kurang sih ya? Sekolah online kunaon? Aing di kuliah, jagaan warungnya. Oh, geus gerakan itu ge. Bener sih, lo main game bae. Sekolah online ieu. Sekolah online. Kan deuleu make handset. Nges aing ka kampus jalan ya. Oke, gerakan itu. Jagaan warung. Oh. Isi bensin eta motor. Goceng. Bantuan dia ke dia, tak? Terus. Kejar dong. Nah, itu. Aduh. Bae naik kunang loba ya. Cok. Kamanan, Cok? Hah? Kamanan? Keur ieu pan geus kaman kunaon aya deui ka dieu? Iya, aing anak buahna. Ayeuna mah ieu nu nyokel aing. Teu sieun aing anak buahna mah teu. Geus gara-gara kamanan. Awah. Gara-gara acak-acak we warung ya. Hayo apa nih mah? Patah-patahakeun we ieu. Dipatahakeun barang we ieu. Hayo naon sia ka diang naon? Duit. Oh, wah kedatangan Gara-gara- saos neusehan ku gua gara-gara- mana dia. Sing diacak-acak we ieu warung.
Buru. Oke, lah gedung. Geran, ulila. Teh kadang duit. Geran. Kata-kata itu Tapi yuk. Ya gedung. Nah, heula duitna. Geran. Tapi preman boleh baik sih. Kosna rada kasar. Si geran. Ulila. Apa dijadikan minang teh bagi sepina gitu. Geran. Kalau kamu pulang. Tapi tinggal mana? Geran. Kumaha kieu bae urang. Hayang naon hang duit. Duit. Kumaha urang tukar heula. Embung teh bisa duit. Tang ngawankeun itu saeutik teu dua teu bawahan bata. Embung hang duit heula. Gampang maksudnya penting duit heula. Geus gawe mah gampang, urang duit mah aya. Gawe naon? Tetep panggil lagi datang atau bisa itu kan nyata. Bata nu mana? Itu tuh, di itu tuh deket empang urang eta. Kata-katakan geura, kayak urang dibere duit. Coba nu mana itu dukeun ge. Ieu. Mana? Teu kudu kabeh lah, teu kudu. Asal di syarat mah sarandang duitnya. Eta pindah kita ka ditu. Kadinya. Cara kurang dibere duit, hayang sabaraha sok duitna. Loba urang duit mah Sing rapi atuh. Rapi mah moal. Serapi ya. Sakali deui. Ceuna sakitu doang. Teu aya keneh. Sakali doang diberena gope doang ku urang. Mana sih preman tadi? Preman kan tanagana gede, mau sekali bae geus. Tiga gitu. Nah, gitu. Situ ah. Gas, beres. Haus duit teh na ge. Embung geran. Makasih tadi tengah membata ieu. Ini bayar tak? Bung, duit. Geran. Parawan bae parawan. Bung, duit lah, gampang parawan mah. Dibayar parawan bungku mah kasih. Duit. Baik siap. Duit, kesian aing mah. Ayo dulu. Duit lah, bung aing mah. Awah ditanya. Geran. Awah. Bung aing mah. Aing cuman bata pan. Geran duit, bung aing mah duit geran. Duit. Bung aing mah duit. Buruan. Oh, bung ditanya asal ibu, Goceng. Ada setor tadi store eta tas roti. Bung geran. Aing cuman bata, ngabohong aing. Bisa beneran kok ieu. Bata loba keneh. Geran. Kali mau anak. Mana sih? Geran. Geran. Ya Allah, di jalan tuh kurang tuh. Kena gopean tuh. Geran. Kena gope. Geran. Buru. Dahar. Eta naon? Eta geran. Ieu mah jeung meru. Geus geran. Eta tadi budak ka dieu mah. Geran ih. Lila, geran. Geran. Urang rek nang ka mana deui? Kesian geran ih. Lila. Tuh kan yang dok. Ngomong geus geran. Geran. Acak poin ieu. Duit siapa doang. Geran ih. Lila. Oh. Sebenarnya masih bisa makmur kan dok? Ayo. Man, bisa nang tadi doang siap. Tadi ya. Kan 2 kali yung dipalak bae aman mah henteu da sarua bae. Kus teu ieu keneh teu aman. Gitu keneh sarua. Heran awas mun datang dekat sakali dekat. Moal kayak mau derek. Moal. Mana ya tukang roti ya, mas? Saya dagangan ya roti ya. Kayak barang deh ya. Tinggal seberapa sikit deh ya roti ya. Mang. Keamanan, Mang. Kemanan dia? Ke warung lah. Maksudnya? Keamanan warung lah, yang aman punya warung. Ya warung mah yang aman, yang laku deh. Atuh ya keamanan lah, goceng. Iya tuh, goceng-gocengan lah orang mah, masalah keamanan mah. Atau ribut kejadi orang mah. Pakai jangan ribut. Iyalah. Ribut. Enggak menjadi. Ayo. Wah, ini sekarang. Oh, curang. Coba nanti mama ke pestol. Dek goceng apa dek kebeledak? Orang demi pestol lah, paling namun lagi pestol, paling tilup kan tebel. Oke, tadi Mang. Awas macam-macam ya. Asal tahu aja, pasok. Cak, ke mana, Cak? Ka mana naon? Penganan warung biasa
Ih, tiga aman ya mah tarayak aman-kamanan gitu. Pokoknya maya aing panai nama dia geraan. Atuh ayeuna keur Jawa. Geraan mesti diacak-acak ku aing. Ngacak-ngacak naon? Geraan nih. Geraan naon? Keamanan deh. Jangan duit ke keamanan. Bar duit. Geraan mesti diacak-acak. Bara duit. Goceng. Kan gocengnya duit meren. Oh, geus geraan. Ih. Heula coba Boga naon senjata naon emang? Pokoknya mah geus geura keamanan di dieu mah aya aing ayeuna mah. Aing. Gerak, Bar gerak. duit goceng. Goceng. Ulah balik deui nya. Pokoknya hendak. Sekali bae ya. Pokoknya mah Jong, tadi sekali ulah bae beras gitu. jenggot yang ditari. Nya. Mabur itu mabur. Ulah balik deui. Cok, keamanan, Cok. Hari kita yang naon sih? Keamanan, geran nih. Keamanan nih. Geran keamanan, goceng. Tentang keamanan di sana. Geran, jatuh Iya, dok. Sama balik deh. Pokoknya dok, goceng lah. Balik deh. Bagi ya. Sarang babari, nggak ada duitnya. Namanya cakep, mantap. Ayo lebih tes ilmu lah, tes lebih canggah dan damai kemana? Cak, di mana sih Cak? Sia boga lo kapok-kapok na siya ka dia deui, ha? Mana tuh sih kebiakan kau ini? Nang cucu aing sing sebantai barakali siya. Pan saya lunjak. Ini batu-batu deket sa kau ini, ha? Ulang mang. Naon ni mang? Gas buru duit. Duit naon? Menurut tidak gor-gor sa kau ini. Duit. Tahu kira-kira. Masuk bawa omong siya. Milih mana 2.000 goceng. Eta mah 1.000. Jangan nanti siya di tangan kau ini. Bejakeun kege. Rumah tadi bejakeun di tangan kau. Siap-siapnya. Wah kapok-kapok na eta budak. Iya lain ya? Nih butut kieu. Ayo masalah iya ataupun lain mah. Masalah iya jeung lain mah saya teh nyaho pokona mah intina mah ge nu bogana datang. Kabaran mah aya. Tina dicek kudu bogana ya apa lain barangna. Udah mau nggak tinggi doang orang putih ke. Telaku di. Enak ya bae lah. Ente ulah maka diuk. Sameme nu bogana datang ka dieu nya. Ya kudu nu bogana dicek barangna ieu apa lain apa memang ieu sina dibawa ya kan komitmen beres apabila memang lain bawa deui be ku ente ya kan. Tah ayeuna sameme eta jelema nu bersangkutan datang alias nu bogana ente geura arinit lah. Operasi ke ka mana ke nek bucin ke rek indah hoy ke pokona mah. Oke? Tapi tanggung jawab urang nenaon. Pokoknya mah saya geus komitmen jeung manehna. Kayak gitu mah urang. Cuman teu oret-oretan di atas materi doang. Lo pohon ta duitna. Masalah duit mah gila. kan sama-sama kita punya hobi di Iya situ dong. Indoha kita juga bucin, oke? Jatuh boga gawe. Pokoknya mah wayahna bae anu teu boga maneangan gitu. Bener. Ini. Bisin bukannya datang. Ini. Kos kieu patut barangna di teangan. Astaga. Tapi di bare mah daek sih. Tapi yang meuli mah embung. Di Tangerang dibotakin, di Cipinang digundulin. Waalaikumsalam. Cuma cager, Ceng. Tager ya aduh. Eta motor saya lain eta. Oi, jadi iya motor ayo. Aduh. Kuna naon dia? Aduh, Mang, pan aya ti Mamang ya. Aduh. Aing mah lamun motor butut kieu mah ku aing mah mau kudu teangan. Kapanggih ke kueun diikhlaskeun dibikin Waduh, percaya ka Mang. Lain masalah percaya kitu. Aduh ngaloba-loba gawe sia. Wih, Mang, iya. Awe mah loba urang. Lain masalah awewe, aing mah teu nanyakeun awewe hoki henteu. Mana perjanjian sia ka dieu? Aduh, oke Mang. Sesuai pan urang ke kamari ngomong ka Mamang janji urang ieu. Sip. 1 juta ya. 1 juta lah. Urang mau loba duit tah. Natas ge. Thank you alias kamsia. Oke? Bagus. Urang mah sebenarnya mah lain dengan motorna. Jangan naonna. Ini mahal ya. Naon eta? Arloji eta. Arloji cek zaman baheula eta arloji ayeuna. Bising hayang. Jam tangan cek ayeuna. Mahal nih bos.
100 miliar. Belum mainangan motor atau motor mau bajing mamang Kayak gitu aing arateun ngadenge suara teh memang habirin aing tamu aing kana. Bae jam mahal aing teh dicok. Yang penting mah motor sia aya, perjanjian sia sesuai jangan jeung dibayar. Geus kira gitu. Habirin aing. Jangan kau udah. Filmal. Malah. Woi. Lo tak budak parolongonya. Pinter-pinter bego. Motor dibawa barang nu berharga dijerot dan dicokot. Mau nyahok itu mah kuaing beta jam tangan. Digidal, dicairkeun. Parah teh barolongon tah si bejig jeung si acan tah. Tampang doang serem. Barang berharga bakal jadi duit teh kanyahoan teh dibuka-buka bagasina. Kumaha lamun bom waktu habis riwayat urang kabehan. Cenah teu teraku bedog, cenah teu mempan ku pelor, awak gede kumis baplang diajak tarung jeung meong, teu pisan-pisan. Kasebut jawara jago, awak ngapinu ku tato, lebah dahar eueuh kejo, kapaksa nonjok boboko, tanaga mopo. Tosok ngajago, lamun masih dahar kejo, tosok balaga, lamun acan siga wajah, usik kuning, rapang isim, jeung jawokan saendongan, didengar domba ngabubrak.